Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu tauhid nyata. Ari ilmu tauhid eta matubun disufi. Ari neangan ilmu tauhid eta dipisan. Penting kita hate ngaji teh. Silipika manggih ilmu penganunggalkeun ka Allah. Malah awal wajibnya insan. Pangkal di manusia teh nyawa di Allah. Walam kudu nganyakeun anjeun. Ayu asali ke zaman usuluk almati lulumpang. Alamak mati kana makomna. Ingarti anjeun salik anu lumpang kana makomna. Makom di amaku salikin makom tawar sobar tawakal jeung subangsana. Anak ilmu tauhid ilmu tauhid matubun tadi supri sanyana ilmu tauhid ditang aja ilmu tauhid. Ilmu himun terus penting, hidangkan penting temenan. Pentingnya teh. Dia sudah rusak tak kusakila tadina kamurahan. Kitabnya gagabah tauhid. Ya gagabah tauhid teh pura. Wajah ni jeung bodoh tauhid. Bodoh teh nya di Allah teh pura. Salahna tauhid teh pura. Iki masalah aya tauhid di hampura. Aya bahan di hampura mun bener tauhid sanajan salahnya. Tak ulah menang-menang. Teh takbiratul ihram. Bisa teuing. Salah aya takbiratul ihram aya ari ayeuna. Nepi maka Allah. Di hampura ngaku dina salah. Sama si gambaran pola geus ngadosa si guru Sanusi. Cara penjelasan cek Imam Sanusi mujtahid sesat. Wa Ibnu Arabi jeung Ibnu Arabi Syekh Muhyiddin teh pangkasepna ditabiin Muhyiddin. Sehingga enak asahor tabiin mak ABG pangkasepna Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Pangkasepna aya di sahabat 124.000 Bayatul Qalbi. Pangkasepna di para nabi kangge Nabi Yusuf. Kalau banu elang-elangan teh Yusuf apa jalan. Raya cuta sana taklid tauhid. Sah taklid tauhid mah. Wa muqallid ari ayeuna anu taklid kafirun tak kafir. Allah wujud. Cek saha cek ajengan. Naon dalilna du ka cek ajengan. Allah kidang. Wujud kita bakung apa ayat yang sekal. Kisah cek ajengan, cek santri. Sifat 20 ayat di awal yang kisah cek ajengan, santri. Terus saya teh. Wal muqallid kafirun. Jamun takid mah. Makanya tinarakan. Hari kana tauhid. Aina taklid, aina nilang duit secara taklid. Bapak Yejang 150 nya. Kita bapak di menang ngilang 150 anaknya bisi salah bilang bapak dibilang deh gitu. Ngejual kelapa merek tidak bisa salah tadi kompletan itu menang ngilang bilang deh di 2 kilo kita nu nampak itu nempokin ke dibilang tujuh dipetakan dibilang deh bilang duit matara takdir aika awang ya takdir. Orang ada usaha Gusti Allah sana aja wajana. Aja mahmuja wajar jeung magung samingkeun madawu. Pak lam. Tapi dungannya pun aja. Anu sakalakuan la ilaha taatan dan ibadahan bisa kabeh makhluk illallah Gusti Allah. Allah tadi taatan beureum pukon yang pare taatan ka ilah. Kalau itu sih ejo rambutan, burung rambutan, amis gula, asmula cabe. Kaita teh saatna sailah. Jelma talukna ena urang taatna sailah. Bisa awas kecil nguping tangan nyabak sama itu. Mata keur waktu la ilaha ya tong kawakeun Allah bakal isisna teh. Jadi ngali ke makhluk loba, ini makhluk loba kabeh taat kailah tapi ilahna tong kawakeun ningali makhluk loba. Sabada muka waktu la ilaha ningali ka makhluk loba Allah kawakeun keur kubur teh.
Datang ilallah kakak ditekalkan ayat misalkan kemalu kebak keriman balik deh la ilaha. Deui Allah lagi. Dan pemalu kebak kubur datang ilallah karena ditekalkan ayat keriman jadi dikira ilallah teh bulak balik enak kubur jeung iman. Supaya bulak balik kubur jeung iman teu waktu lahiran ningali kamalu kebak nu ditaatan kumalu kotong kaueukeun ngaranna bako. Datang ilallah kumpul kalau nggak jami jadi atuh bikin lain teh sama makom bapak makom jami gitu alisuna jamaah begitu mah tiga alisuna teh unggul bisa ngitung malah nabi ilaha manti ila ada istisna Allah musas nabi ila kabaran tina kalam anu tamjeng manti. Jadi pada anak itu idhol, rame. Ini aki-aki pop, dibuat gitu mah. Pimpinan suruh apa 20, suruh apa 12 pan oleh tadi tadi. Terus ini aki-aki ari-ari sebagian. Datang ki nih tadi tuh yang deketan makom apaling gula amis. Apa uyasin apa isi dia baik izin gula amisnya along ada mal gula jeung along amiskeun bisa ibu dia kon dia hedat nu bisa ngamiskeun gula hedat bisa ngasihkeun gula dipentan teu gula amis teu dipentan uyasin teu jadi ayeuna karasa enakna bari ayeuna teu menta. Jadi mereka tak bangger timbul ya kalimat itu lah. Ya itulah ilah teta kalimatun najat. Kalimat nyelametkeun. Maluduhunna ina la ilaha illallah nepi ka selamat tina neraka masuk surga. Nepi ka Allah. Surga naon surga marif. Disukan surga mahorib. Ari teu nepi ka marifat ka Allah mah teu nepi masuk surga. Wa kalimatul ikhlas di kalimah ikhlas kalimat ngebersihkeun tina aya kebun sawah tapi jeung matak la ilaha tunjieun nyelmetkeun ieu kalimat qailah kana ngucap itu kalimat min adabila tina siksaan Allah salamat soten tina siksaan Allah muqal ditepikeun waktu la ilaha illallah nepi ka Allah ta waratil wujud dua ingatan munggal Allah kasaki makhluk ayeuna eueuh ana ka kaosen eta teh lain kau bayani kau saya ni dua depan lain ka Allah kasasi wujud ka makhluk kasasi eueuh kita eta kalau tara teu ningali aya jeung eueuh ka makhluk Allah unggul wujudna teh adiat ngaranna awadna ka rohani umat Kangjeng Rasul pangluhuran ti kadinya balik dewe ka dieu maka tukang torekat malah ilah Allah inahu wa wabot bijing tina benuna Allah watuk lisu jeung ngabersihkeun ieu la ilahu kaitu iko min ruyati beri tina ningali ian Allah ngabersihkeun tina ningalian Allah itu kaina teu ningalian Allah wungkul hatta min ruyati nafsi maramal tina ningali tina tina ningali tina dalam geus teu kana apal deungit ayeuna asarna apa nu aya geus teu kana sifat mau apa lagi eueuh sifat geus teu kana adat apa li sifat eueuh dat Allah unggul aya ngan ke waktu ningali kana jiring kali kalbu ngaranna ningali kana apal Allah itu ngaranna ningali dat al-sir ngaranna matak ilmu ka kalbu ilmu ka pengkuru ya ilmu ka pengkusiru bahwa itulah ilah mustajim natep mujimun teu ngajajingkeun jajiman kan pasti kotnya bangsa pasti ikan itulah ilah diinti pai sirki kana eueuh musyrik ai jimun tegas ngamistikeun sako iluhan ngucapkeun la ilah min nafil istiraq tina nafi istiraq ngarejengan lillahi ta'ala kalau ta'ala ngarejengan ta'ala aja wajalah imam minal istiraqi mumasalati imatina istiraq masalah awil mujanasati atau istiraq mujanasa awil madati atau istiraq madat awil musabati atau istiraq musabah
Awi munasibati ata itiok munasabah. Awi musakilati ata itiok musakilah. Awi muwajanati ata itiok muwajanah. Timbangan sarwa dan timbangan awi mutobakoti ata itiok mutobakos silih sarupaan. Dina bentuk ata narupa. Walwar bisa alam tangkuna. Alam unana. Kami. Wa ilamu. Kita pangiring-iring jeung bere pengetahuan. Asir kuari musik nawanin dua rupa. Musik kedua, ay dorbani tegasnya dua warna. Bisi bari makhraji kan hitung-hitung tempat kalisimpu. Dipatirokan pataro. Makhraj. Adohiri iji musik adohir wal batini pada musik batin. Ano'ol awal warna kahiji musik dohir. Sirpun dohir atau musik dohir jalinu pertela. Muja ke Gunung Koromong, Gunung Cengkeng. Wahada aliyya musik dohir, dohirun jaliun eta layah pati samar yahada. Samar musik dohir mah di kuli ahadin kasaban jidalma. Mina muslimina te muslimin kabeh. Wayan kosimu jeung lima kabagi sirpun. Dohirun teh ila salasati arsamin katiruk yang babagian. Iti kodiun hiji musik bangsa patekadan. Wakoliun musik bangsa ucapan, wapal musik pagawean. Masih gambaran volume untuk ulama kabeh. Wakoda karahu nyata geus nuturkeun ti sirkun ma asami sarta bagian sirkun sal Ghazali Imam Ghazali. Walulian ti Ghazali. Di kitabnya kitabna Ghazali. Wa tiwakin yakau yatakulu aklin sakul-sakul patekadan. Ai tipadin tu patekadan aw palinta ucapan aw palinta pagawean ya dulu kulun ala istianati kanang minakeun. Dipape tanya pirakeun. Jadi kana Allah Ta'ala. Pamajeng percaya ta'ala kun hukumat mengimabil ka Allah. Min kutubin ta kitabna Allah. Aw ambiya kitab nabi nabi. Aw kueri mata lian itu kutub yang biasa. Ukur eta kutub mata. Walihadu nyungkeun parasa tina kakupuran tabilahi ta'ala kepada Allah Ta'ala. Al-munajahi Allah bersihkeun anina poisi tina kekurangan. Wa nausani iwan kadua. Kirkun batinun eta musikun batin khofin sama. Alaya daru tegasan tedohir. Dia sirkun. Walaya ripu jeung tenu terang. Walaya isiru jeung tenu ngarasa. Ilaman aing sajama hafal ngarasa. Allah kaituman. Wa asamau terus ngarasa kaituman tagusi Allah Ta'ala. Minut yang kusirkun. Kecuali zaman dirasa kalau yang rasa musikan. Bahwa itu sirkun batinun. Wa wari itu man atau man hafadohu wa asomahu tal ariful marifat bilekan Allah tanya di Allah aja wajala algoripun titelem fihi dinanya kita Allah wa bihi jeung kalan Allah walahu jeung kesemparan Allah tabaraka mundak keberkahan Allah subhanahu pengasma sisi Allah wa ta'ala wa wari sirkun fiun ma eta perkara istalat anu geus nabawa anu geus nalindi nagoda dipatitakan patahta. Wasukunnya wasukunnya istaulat. Papatilam yang patahlah. Ay materesna. Perkara jayana itu ngapaetan. Alaikan itu sirkun dohiru. Ay ala sirkun dohi batin. Alaikan sirkun batin. Ay ala sirkin batin tegesakan musik batin. Aku pun sama. Naon anu pusuk kepera nafsu tanus nagoda nafsu. Gue ngapaetan nafsu. Panilun azapan itu jadi panil. Wahiduhu arimudrona itu mupus ma'ana kita nafsu. Disukuni apa kan sukun pak. Airus tegasnya roh. Hirup. Kau pailah itu. Di mana nafsu berkata dari nafsu. Indah Imam Ghazali Mu'tazili. Rahimahmu garoma atau Ghazali sabuti Allah Ta'ala. Kalau ngadu sahujatul Islam. Hujatul Islam. Al-Imam Ghazali terus Imam Ghazali. Di kitabnya kitab Ghazali. Iya ulumuddin terus kitabnya ulumuddin. Anak tu ada nafsu. Oh itu nafsu ada deh. Mustari pun ada barengan. Baik namanya antara yang perang mana. Oba ari nafsu teh istirok lapanate. Antara yang perang mana. Waya ta'ala tu jeung mantung. Dipardina kira-kira kalau saya minut itu nafsu. Ngan ta'aluk karena kira-kira. Taulah tina nafsu. Naon mana jani. Dua mana. Saya diceritakan ya teh dua mana nafsu teh.
Di nafsu aya nafsu di maro, aya nafsu lawama, aya nafsu mutmainnah, aya nafsu rodiyah, mardiyah, jinatuliyah. Adu mari salatena itu manayan. Eta ana usahnya nak nafsu irodi karapun bika itu nafsu non al makna harti al jami'u anu ngumpulkeun li kuatil gorobil kana kekuatan benar. Dikarapun kum nafsu ngumpulkeun kana kekuatan ama wasawati yang kekuatan sawat. Mukaran nempo katukang dimana keur kaya paribasa burung ge edan ge ari geus subuh keun paeh ge ari geus subuhna ngalaksanakeun saya itu panasara mah agok kapalang belang burung tersebut. Nah, eta nafsu maro dirigani di manusia alamat tepan karena penjelasan saat bakal datang satu penjelasan itu. Wahadal istimari nukalaku, wa itu hadal istima abributen galib ala ahli tasawuf ahli tasawuf. Ya naum bahasa ahli tasawuf eta yuridu nangarep ahli tasawuf. Di nafsi kala nyebut nafsi teh al asal jami akan asal mengumpulkeun sifat ilmu sifat bicara. Nah, di sana si manusia. Supaya perlu makmum ahli tasawuf la budak min mujahidatin nafsi. Mangka mesti tina mujahadah ka nafsu. Wakasia mustaqina. Wa ilaihi jeung tepankan itu kaul ali salatu petunjuk. Di qaulihi salam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada aduhika nu pangamusu nafsu yang pangamusu anjeun eta nafsu ka nafsu anjeun pangamusu ka diurang teh eta nafsu urang teh boga musuh dina diri teh nafsu alati beuna ya adilu latifan ieu teh nafsu insan nafsu manusia wadatin data insan walakinaha tapina ari itu si nafsu tu sopu disifatan nafsu bi asofin mutalifatin kan sifat nu beda-beda ya hasbi istilafi ahwaliha kalawan ngitung-ngitung beda-bedana tingkahna itu si nafsu kungarekeun ayeuna beda-beda tingkahna si nafsu Faidah sakanat maka dimaciti si nafsu tahkal amri sababahun perintahan dimaciti si nafsu dina sababahun citahan sholat zakat puasa haji wajahiliha jeung ngilangkeun si nafsu alistiroba kana galideun jeung tenang eueuh galideun disababi moral sisawati kalawan sabab kedatangan kahayang sholat zakat puasa haji tenang senajan ayeuna kedatangan hayang geus kalektoreun hayang geus hariteun tenang sumiat maka dengan itu nafsu kan nasal mutmainnah eta dengaran nafsu mutmainnah karena nyaksi kana kata kita kodin bener kurang aya kahayang kalau ngayang tenan lagi keur ngalakonan parentan tenang apa parentahan mingguan jeung bulanana keun kalektoreun moal nuturkeun ieu Tenggeus ayeuna kan isuk deui atuh matakan isuk ngabedakeun ti mali dunya ka kana kata ibadah. Wa mali akhiratika kana kata mutu badan. Ari digawe terpusat ka dunyaan mah seperti urang hidup abadi, tenggeus ayeuna kan isuk. Isuk deui kitu. Wa mali akhiratika kana kata mutu badan. Ari ke akhiratan malah mutu ayeuna bisi kasampur ku ajal. Ban ingkeun. Ari urang sakti balik. Ikana dunia digarek pae isuk yang geus ayeuna. Ari kana akhiratan digarek hirup abadi. Setan lagi sok dibalikeun setan. Nah setan teh nyebut ka aing teh. Ari politik aing teh dibejakeun ku sia teuheul aing makasiat. Pada cek Allah inna syaitan alakum adu mubin tu dah. Setan mah ngamusuh ka urang, ka santri ngamusuh setan mah, tak urang deketan setan mah. Ngajakan kana PS kayaknya. Ngajakan ka lapang kalong main bantok entong. Setan ajakan ka lapang kalong. Ampun, tadi nama daekeun santri teh dicarek teh aya mati. Oh, matak teh mangaji ka hasan kami ka lapang kalong. Tapi mereka itu karep teuing. Nah, sumiat dengaran si nafsu teh nasa mutmain nafsu anu tenang. Orang ada usaha Gusti Allah Taala. Misalnya nafsu mutmainnah.
Ya ya Tuhan nafsu eling-eling nafsu. Al mutmainnatu anu tenang. Irjinya balik anjeun. Nafsu mutmainnah ditabalik kalau teh. Nafsu imarah mah tadi ditabalik ila robiki ka pangeran jentin. Nu nyahoan robi nu ngurus nafsu mutmainnah rodiatan bari ridho. Mardiatul diridhoan. Ridho mayat si urang wal ditakdirkeun bekal teh 150 sebulan. Tunggu-tunggu angot kamu disukan ngilu ka Karawang. Bebeja ka koros ngilu ka Karawang. Mangpang mengpung lengo satu tanda orang hayang kawaris ku ilmuna hayang nepi ka makamna ka ditu sudutanan we ka absen pang panega untung jadi santina Abu Ja'far Ansori jadi santina hadiratul pada sarif memajakan dia tahir batu makasih Allah maka ka ulah kali itu balas gelah yang itu burak santina gitu terus diakan bari ridho madiatul ridhoan Wanaktu ini nafsu dimana awal kan hati nukahiji anu ngumpulkan kena kekuatan ambek layu tasawaru itu bisa digambarkan naon rujuha balik nafsu dimana awal ilo kalot itu bisa kagambar balik kalot nafsu imarom nafsu Yahudi, nafsu Amerika anu sok hayang jangkung balas nicap batur yang gede balas mempesan batur tak batur mah hayang kina dihanap aing dijangkungnya mincak Paina maka itu nafsu gimana awal mubidatun eta nu ngajauhan anillahi ta'ala tela jauh di Allah. Wahya itu nafsu gimana awal tamin hijbi setan ibarat setan tadi. Ari iblis teh poe kemis teh geus mewek teh. Naon sababna susah ingat rek datang Jumaah cenah. Jelema ti mana daratang ka dieu. Setan teh pak ke kumah kuring teh tong susah-susah teh cenah pak kuring mata datang na ka dieu teh sina nunutan nu ngaraji teh sina nunutan ditorena sina garap sina ayeuna ngarobrol gitu saya gehu jeung tong sare itu ka jam 3 masa beda kasih sare jadi ngajit asubuh nurutan sampai ku setan gitu goda nate eta balada iblis anak buah nate setan tak ulah ngilu ka anak buah setan anak buah iblis ari setan dari kumaha tamu urang hayang apal setan teu kolot gedena sagede muling rupana cara urang gedena sagede kuring rupana malu urang sifat goreng urang teh terjadi setan setan lalakina setan awewena ya ataskeun aya hapena sing loba pulsana kayak urang ngobrol teh Saya tadi komongan dengan ngobrol yang sangat orang kena pulsa. Nah, HP. Setan. Saya tadi bacakan wae setan politik aingnya. Betul kasih. Oh, tanya di madrasah mau setan deh, budak tadi. Di setan dengekeun madengekeun dengan politik gawe. Hizbu syaitan pada setan. Wa dalam yatima di mana tersampurna naon sukunuha cicinga itu sinapsu. Cicing sinapsu ngan tersampurna cicingna. Walakina tapi itu sinapsu eta sorot jadi sinapsu mudah piatan eta anu nolak sinapsu sawatia kana subangsa sawat. Ngan eta sinapsu nolak kana subangsa kahayang. Kamu tadi lo tanjeng nentang alias eta sawatia. Yang menentang karena nafsu henteu ari ilu mah menentang. Ada daleuleun mesang. Sumiat maka dengar isi nafsu dan nafsu lawamah kan lawamah tapi nafsu Nasrani nafsu munafikin. Di anak nafsu lawamah eta talumu nyatan. Dia nafsu lawamah sohibah kan ngaboga nafsu lawamah. Ina takdirin ari gagabana itu tohib. Nalika gagabah maling doma katewak pendibu ini. Ayo si ibu manusia tu nafsu. Namun ayo tu maling doma.
Tang, moyokan diri sorangan sulama, ari geus cilaka mah kitu. Bana sulimaro mata di terempok ka tukang teu mau ngumpat. Paeh kitu penasaran geus ayeuna seubeung ngalaksanakeun hayang. Itu. Ai amroji mah duka ta tetesieun paeh bukan nafsu imaro duka memang geus nepi ka Allah. Memang geus nepi ka Allah tenang poe nak ka makhluk. Si nafsu imaro merasa tukang beca. Tukang beca esok aya. Tapi heuh ka jamaah anu masjanat kana agama sok aing heula paeh teh perieun salat tara. Sebelum ini dikurangkeun antep. Ibadat di molah udah ibadah ka pangeran suci tauhid. Kalau ada usaha Gusti Allah Taala, walau uksimu jeung yakin sumpah kau demi yakin sumpah kaulah. Nyaritakeun lalakon kang hidup atawana memajukan pati haji. Inap silawah kalawan nafsu lawama. Lain tarokat kamu ninggalkan si nafsu al-istirodok yang menentang. Tapi lo meninggalkan yang menentang itu menentang. Pada anak yang turut itu si nafsu. Watoat terus nurut si nafsu. Dimuka dosa hawati karena pembeli sahwati. Pada awal syaitan yang karena pengajak setan. Kah nafsu nanti itu menentang. Nuturkan kahayang, nuturkan sakumah kahayang. Nuturkan sakumah ayana kahayang si nafsu. Nah di sisenan tersieun. Wadawa setan jeung kana pangajak setan. Diceritakeun kabayan lah kagokkeun aing. Kapalang gelang berontok itu. Ngaji kapalang. Pada mulai jadi kapalang, kabeh segala kapalang urang wawarehan. Mun kita jeung suka tuh nu kecap tajung keuli kapalang. Kapalang wawarehan. Sumiat maka ningali si nafsu an-nafsa imaroh kana si imaroh. Karena nafsu imaroh man boga rasa kapalang belang berontok itu. Payah gitu penasaran cara balik di kubur ka dunya. Majar maneh teh. Sakali apa yang batul paling susah paeh sakali. Mungkin itu paeh 2 kali leureusan. Silakan sakali atau tugan ka 2 kali. Ada bagja. Nafsu imaroh mah kitu. Eta teh sumiat an-nafsa imaroh dingaran nafsu imaroh. Mereka bisi kana goreng. Kalau ngada usaha lu Gusti Allah Taala. Ibaron karang bejakeun an Yusuf ti kana Yusuf. Alaihi salam. Ao imroati ajiz atawa aweuna pati ajiz. Pama ubariu jeung teu bisa ngalubarkeun kaula. Di nafsi kan kaula. Ina nafsa nya nafsu la marotan yakin mereka bisi kana goreng. Pokok jadi terkadang menang naon ayu kala disebutkeun. Non al-mur dikarepkeun bil imaroh ku marentah ati kana goreng iya nafsu imaroh an nafsu kana nafsu di mana awal kana harfi nu kaiji nafsu imaroh faida nalika tan mereka kitu an nafsu ari nafsu di mana awal kana nu kaiji tak matna dicatat goyakan dami kana antek banyak bagaimana sani jeung kalawan mana kadua mahmudatun tanu puji. Jadi nafsu nu kadua nu dipuji nafsu mutmainnah. Diana ka itu nafsu nu kadua. Eta nafsu lisan nafsu manusia kang ana jelema mah eta mutmainnah. Aya datu insan tegas datna manusia eta. Lamun teu nafsu mutmainnahan eta lain jelema gitu. Kan siga jelema. Baik kau tujuh hakikatna itu insan, dia hakikatna manusia alimatu anu terang bil kana Allah Taala. Hakikatna jelema nu nyaho di Allah. Da aya jelema teh nyaho di Allah. Nafsuna kakaraena hayang ta akala goriji. Ini ti urang disebut jelema teh dina akal goriji. Di akal goriji mah ayana di manusia nyahoan kana ayana nu kawasa. Da melong ayana kana makhluk nu aya ieu teh akal. Oh jadi aya barang jeunan, aya nu nyieun tah jelema. Lamun teu nyaho kana nyieun teu mikir nyieun lain jelema eta mah. Nantak di paraban doma sapi jeung bukrep setra melong mere. Ai jelema mah kumulong heula nu mere pare kuning karana gelanan ieu teh lain pare kuningna. Tapi alo ngonengkeun tah jelema tah. Tak lamun dikonengkeun pare teu nempo enak anu ngonengkeun aju krepes teh di ari bangsa doma teh jelema. Jelema teh rupana. Wasail maklumati jeung sakabeh yang mudina. Kita tulis.
tina apa mutalifun dapat apa mutaluk lima istaulat apa ma istaulat jamu kaunin ada apa jama kaon ada apa ma geblegan ayeuna makhluk ari kaon mah kum sakabehna apa masuk domba geblegan sapi ulah munding apa mukawana tapilan di dina bahwa itu kawan indah ahli tahqiq mu ada ketat ibaratun tabasaan an wujudil alami tina aya alam minaisu kuatina sakit itu alam teh alamun eta alam kiri lamin haisu innahu lain tina sanya sakira-kira itu alam eta hakuna lain hak wa in kana sanajan aya alam muradifan datang taroduk li wujudil mutlaq kan wujud mutlaq al amin minda ahli nadi muhalimiki bahwa ari itu kawan teh tak bermakna kawan kan hati jayatu minda muku itu ahli nadi ta paujibat maka dihalangan paulimat itu jarangan naon anak-anakku nah itu dihalangan dia kan itu apa antal komadadi tina nyokot apa rinci Allah. Paujibat mah dihalangan sina teh. Pahuri mah teh dihalangan sina dia itu akuan. Kumelong kana pare montok teu nyokot kana paparin ti Allah. Batu mah tina ningali pare montok dibere pamere wa ilmu tina montok pare ya qadir. Hedat bisa ngamontokkeun pare. Ya murid hedat bogakeun mata pare montok kitu. Kateu kapan eta teh dihalangan ku akuan anta pemadadi tina nyokot paparin ti Allah. Lain kalau tadi barengan wong teh nyokot gitu. Aya ahdi itu gesan ti nyokot paparin minallah taala ti Allah taala. Min alamil ghaibi tina alam gaib. Nempoina kana parekone. Batur mah nyokot tina koneng pare yakor hedat nu bisa ngonengkeun kana pare. Ya murid hedat boga karep mata pare dikonengkeun. Sabab isteu eta teh. Tina gulami nyokot kana gulami sakoy nyokot ayeuna paparin ti Allah tina gulami ya kodi hedat bisa ngamiskeun kana gula ya murid hedat boga karep mata gula diamiskeun muntungkeun ka tukang nyadar muntungkeun tukang tangkulak muntungkeun ayeuna ka tukang cendol dileman tuh kapan ya karim teu kapan ikra bismi rabbika ladzi paparin ti Allah eta teh teu dicokot tina rupa tina salat tina rasa min alamil gaib tina alam gaib dan ngarep musnif alam malakut alam teu nyokot tina ilmu ti alam malakut bahkan di Rasul diamaskeun ka kana ilmu eta iso jemiran baca kurang kitab nanti riwayatkan di Rasul ke Isra mali nu pelakan sakali melak panen terus-terusan ningali jalma-jalma ningali ayeuna teh nu rek ngahalangan ka Rasul marogok ka Rasul ta dieu teh urang ge aya ningali umur dunya ningali ayeuna dunya magegeroan ka Kanjeng Rasul Jibril basi ilmu Kanjeng Rasul teh si Kanjeng Rasul kana teh basir. Naon sababna? Antara panggel ti pihak Yahudi, panggel ti pihak Nasrani, panggel nafsu imaroh, panggel nafsu lawamah mun di urang. Min alam tahwa wa ari itu alam malakut alam gaib alam gaib. Al mutasil ditangtukeun bil arwah kana arwah. Nasikeun kana arwah. Ka arwah di alam malakut. Wanu pusi jeung boga kahayang di alam arwah jeung matakan di Rasul isona di alam arwah jeung lupus alam hirup jeung boga kahayang hirup Kanjeng Rasul boga hak kahayang Kanjeng Rasul jadi iso ti masalah tu kamari akso eta teh hirup jeung boga kahayang di urang aya alam hirup jeung boga kahayang aya hayang ka Tasik hayang ka Bandung saking hayang anteng diturun tina bati geus Bandung bati ngali badane dia keneh Kanjeng Rasul mah dileungitkeun ti sifat kamanusaanana di alam arwah jeung lupus mata pasti rasa tidak kan geus murid ieu Kanjeng Rasul ndak putus ka hati ku hal itu ngan lamun akal atau bingung ngarti seperti akal Abu Jahal jeung si Muslim eta mah atuh akal mutajilah
Lamun jauh kudu lila, lamun sakedeung eta deukeut, lamun nyarita kada lakonana jauh bari sakedeung, bohong teh si mutin jeung Abu Jahal mah da teu kahartieun kumaha nama akal kamu tajilah. Ari tapakasab, eta lain beunang Gusti Allah pasana teh. Pamahalu wari tempatna itu alam malakut eta waro ahadir malukot satu kang di malukot satu ngan sang nu ieu satu kan poes nu ieu satu kan nu katingali ku mata kepala dan nu katingali ku mata kepala maka kuping ku cepil sorana eta mah dunya di paham panca indra nu lieu mah nyilidit nu aya di dunya masa tukangan ieu pasoro maka jadi nandalika itu mah emat tegesan pertelukiran itu mah minata diri nuputi tina pampaisan tinapsu wataji niha jeung mampaisan tegesan pampaisan tinapsu sirkan hopian ta musik kopi menuturkeun enakna panggodana tinapsu musik kopi Layurot tadi tingali tahu bisa lokal tadi tempat dibasiratikan basirati abi muncul basirati tadi lolong basirohna begitu lolong basirohna tingali kana tahu boro-boro ayeuna kana datna kana sifatna sifat tingali kana apal seka tingali dibudi kana jauhna ti ayo abdi teh si abdi kana jauh si abdi wagoebat jeung dari si abdi an hadotil kuti ti hadot kuti karena si abdi jauh tiada suci. Arus itu mana ayat dati tegasina dat Allah al ayanul al mutahharati dibersihkeun ani sifati tina sifat ala wisnu anyar. Ani dibersihkeun tina sifat anyar. Bisa wahidi kang pirang-pirang anu kasaki. Kudu anu kasaki tak kahalangan kudu kasaki. Ai bidawan diri malukot tegasa kadoina malukot tak kahalangan teh kudu kadoina malukot. Oneng pare ejo pare amis gula itu dosina malu kota kalang juga eta masuk dari ditingali wahya ari tu malu kote tamu itu ngali putar kamane ngana amas dipatun je nutup mali ka si abi ngalingku ka sia nutup ka si abi takal tukur kana pinu ku malu kot atala ya rumah teh ningali si abi sayang kana naon-naon ilah hadi aing di malu kot bukan tenang penokat wali mahu. Waliar itu sawahi datang kasakita alis eta. Kisi ngarana air mah susu teu di panca dia. Nadin tina paningali, pasamin pangdangu, pasamin jeung pangamung, padokin jeung perasaan waras jeung panyabab. Pakondak da kamu turkan itu kalau samalikum itu kitab. Mintakeun kana ceritaan teh samali kitab. Rahimahum bunga roh samali kitab tabu Allah Ta'ala biqaulihi randuhanu saya kuno cek musani ismul insan usir kuno